Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna kantun bagian anu ka salawe nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka 25 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Kang, tulungan abdi Kang, tulungan, aduh, iya lambat mana nyeri Kang, tulungan. Cek Neng Mita gegeroan. Nempok itu Raden Samar gancang ngarangkul pamajikanana, bari tuluy dipayang di pangku. Kunaon Neng? Kunaon? Naon anu nyeri? Iya lambat Kang, lambat, aduh, mani asa dikubek-kubek kieu Kang, aduh, nyelekit nyeri Kang. Tenang Neng, tenang. Ayeuna ku akang diubaran. Hayu, urang ka kamar heula. Tema Raden Samar bari langsung ngagolerkeun pamajikanana luhur ranjang. Laju gegere nyeman. Harita Raden Samar neundeun dampal leungeunna dina beuteung Neng Mita. Tina dampal leungeun eta kaluar hawa haneut anu nyaliara kana sakujur badan Neng Mita. Lalaunan beungeut Neng Mita antena pias koleas kiwari katempo seger aya getihan deui. Kang, abdi sieun kaguguran Kang. Cek Neng Mita bari muntang kana beuheung salakina. Sing tenang heula Neng, insyaallah moal.
ucapan ku akang ieu keur disareatan di landongan. Menang sawatara waktu Neng Mita ukur neuteup ka salakina. Ingetana jadi nyawang kana mangsa katukang. Nalika kajadian di moal teh waktu salakina naklukkeun penjahat. Aya rasa kaheran jeung rupa-rupa tanda tanya anu minuhan kana ruang hatena. Sok sanajan manehna baheula kungsi boga rasa kacuriga nalika munggaran patepung jeung Raden Samar di Gunung Cermai waktu mesin kapal dumadakan hirup deui teh. Harita dirina sempat nyangka yen anu ngahirupana pamuda anu ayeuna jadi salakina. Tapi dumasar kana kapinteran Raden Samar nyumputkeun diri. Lambat laun sangkan eta sirna ku soranganna. Tapi peuting ayeuna kacuriga baheula eta katempo deui sacara langsung ti mimiti salakina disebut Raden. Tug nepi ka bisa ngusir makhluk jahat jeung nyageurkeun beuteungna anu tadi karasana kawas rek ngalahirkeun. Ayeuna jadi sabihari deui. Harita kadenge sora Neng Mita semua geter nanya ka Raden Samar. Kang, ari nu tadi makhluk naon Kang? Dupi ari akang nu salaresna teh saha ieu teh Kang? Ceuk Neng Mita kitu nate leungeunna mah beuki pageuh mun tangan kana beuheung salakina. Makhluk nu tadi duka teuing akang oge teu terang nih. Anu jelas mah makhluk tadi teh makhluk jahat we eta mah. Nah kumaha kitu Neng? Pan akang mati kapungkur oge samar sanes saha deui Neng. Abdi tadi nguping akang disebat Raden ku eta makhluk. Jujur we Kang abdi mah. Abdi nging sok disumputkeun. Nging sok dibobohong. Nging aya hiji perkara anu disebut salindungkeun. Pan abdi teh bojo akang. Raden Samar narik napas panjang. Renghapna semu berat. Pikiranna jadi kalut. Dina hatena jadi kasieunan. Sok inggis pamajikanna teu narima lamun dirina ngabejakeun saha diri anu sabenerna. Eta mah lebat nyebat panginten Neng. Da akang mah teu rumasa jadi Raden. Akang mah rakyat leutik cacah kuricakan, lain menak lain jingo. Akhirna Raden Samar masih ngilungan keneh kana jati dirina. Manehna can wanieun ngomong sajujurna. Tos barina oge nging seueur teuing emutan. Anu penting mah ayeuna ieu kandungan salamet. Urang aman. Urang sadayana masih kena ditang-taingan ku Gusti. Syukuraneun ieu teh. Leres teu Neng? Ceuk Raden Samar bari tetep ngusapan beuteung pamajikanna. Sanajan rasa nyerina geus leungit, kasehatan Neng Mita pulih deui, tapi hate Neng Mita teu sagemblengna percaya kana naon anu geus dilisankeun ku salakina. Sabab kiwari hatina boga kayakinan yen salakina lain manusia sambarangan. Dina hiji mangsa, dina waktu anu tepat, Neng Mita boga paniatan rek nanyakeun deui soal eta. Kang, Aya naon deui geulis? Aya naon bojo akang? abdi yakin makhluk nu tadi pasti keur ngincer ka diri abdi. Kumaha tuh Kang? Abdi jadi hariwang. Bilih sawaktu-waktu teu aya akang makhluk eta nyerang deui ka abdi. Kalih teu eta naon atuh kalepatan abdi? Da ceuk raragusan mah abdi teu pernah gaduh kalepatan jeung teu kantos ngaganggu ka makhluk nu kararitu. Boro-boro ngaganggu wanoh oge henteu kanu kararitu teh abdi mah Kang.
Samemeh manehna nyerang deui. Eta makhluk ku akang rek dijorag heula supaya kapokeun Neng. Dijorag. Nah kumaha carana eta Kang? Tanya Neng Mita. Bisaan nyelok salakina. Ngahaja manehna nanya kitu. Supaya manehna bisa leuwih yakin yen salakina jalma sakti. Tapi kilang kitu Raden Samar oge leuwih pinter. Nya gampil atuh carana mah Neng. Kek diemutan heula, nu penting mah beres roes we urusan teh Neng. Akhirna ari dikitukeun mah Neng Mita jadi cicing. Teu loba tatanya deui. Kajaba teh eta ongkoh kasurung ku pitunduheun waktu anu geus nyedak kajanarinakeun. Para wargi sadayana. Cuaca di bulan Februari bener-bener teu bisa diprediksi. Najan keur panas ereng-erengan, tapi teu ngajamin sorena bakal halodo. Jiga poe harita, sok sanajan peutingna caang bulan, tapi nalika waktu kajanarinakeun. Harita paralak, ujug-ujug ngagebrug hujan gede meh cai dibahekeun parat nepi ka isukna. Malah di sabagian tempat mah loba nu kabanjiran. Panasna Cikopi teu cukup ngalubarkeun rasa katiris. Sok sanajan pamajikan aya diuk sagigireun. Kitu harita nu karasa ku Raden Samar. Sabot keur kitu torojol biminah narojol bari mawa sapiring goreng ulen panas keneh disodorkeun ka Raden Samar jeung Neng Mita. Mangga Jang, ieu rencang ngopina. Raos geura sareng goreng ulen mah, mangga. Muhun, hatur nuhun Bi. Kalarasan pisan ieu teh. Ulen kieu teh kasadap abdi. Jeung Cikopi di celupkeun teh geuning Bi. Ieu teh ti mana Bi? Gaduh goreng ulen asa meuni wararas kieu Bi. Ih, kapan candak kamari ti lembur bibi Ujang. Ngahaja bibi teh ngadamal heula di ditu. Pedah terang Ujang osok naon osok katagihan doyan uki Ujang. Oh gitu. Nya muhun atuh, hatur nuhun Bi. Sanggeus kitu mah biminah laju ngaleos deui ka tukang. Sedangkeun Raden Samar mani jiga nikmat pisan ngopi jeung goreng ulen. Neng, hoyong teh ieu goreng ulen Neng. Raos geura jeung Cikopi. Dihuapannya ku Akang. Cik Raden Samar ka Neng Mita. Anu tita tadi teu kecet-kecet, teu lemek teu nyarek. Alim Kang, bilih janten hideung orokna engke. Walau Neng Mita banyol. Nya moal atuh Neng. Da mamahna oge bodas. Jabat teh eta dicaangan wae pan urang mah ngadamelna ngangge lampu hanok jeung Philip. Ih, Akang mah sok hoyong katingali. Sok hoyong katingali sadaya. Abdi kala sok repot kacabak sadayana Kang. Sabot keur baranyol kitu, biminah torojol deui norojol. Tapi ayeuna mah teu mawa gorengan. Tapi mawa beja yen dihareup cenah aya tamu. Hapunten Neng, bibi ngawagel. Teu sabes wios Bi, aya naon marawi Bi? Nu matak nu mawi, kulo botak katinggang awi. Itu di payun aya tamu di pos satpam sareng Mangkori. Saur anjeunna teh hoyong pependak cenah sareng Ujang. Atuh sanes pi urang ka dieu we atuh Bi. Pamagat atanapi istri tamu Nabi. Pamagat Ujang entos sepuh deui. Nu mawi eta oge di piwarang kalebet mah ku ibi oge. Tapi teu kalakah daek kalebet ngadon ngantosan di pos satpam sareng Mangkori Jang. Oh, nah satunya. Nyantos atuh kayak ku abdi di tepangan ka payun. Satuluy nama Raden Samar kaluar dituturkeun ku Neng Mita.
pikeun nepungan tamuna nu aya di pos satpam. Sanggeus nepi ka hareup anabreh teh si horeng tamu teh tukang cendol nu taya lian nyaeta Mang Hasan mamangna Neng Dea. Atuh barang serog oge Raden Samar gancang nanya sabab hatena ngarasa terus rasa dumeh tara-taraning aya tukang cendol nepungan dirina. Ai gening si emang ari manawi teh saha padahal mah teras we atuh kalebat mang ngingsok isin-isin jeung abdi mamang. Ceuk Raden Samar someah naker najan kakuricakan tapi manehna mah teu pernah ngabeda-beda teu ngawilah-wilah da dianggapna sarua oge makhluk Gusti cenah rek nu kitu rek nu kieu anu ngabedakeun mah ukur kayaan wungkul. Aduh hatur nuhun jang sadacan oge mung habunten we ieu teh bilih mamang janten awagal kana waktos aktivitas salira ujang. Temal Mang Hasan bari tuluy sasalaman. Teu sawios-wios mang. Da abdina oge nuju nyalse ieu ayeuna mah. Aya naon ieu teh mang? Saleresna. Atanapi bade aya kaperogian anu sanes ieu teh ka abdi mang. Nu mawi jang. Mamang teh aya dugikeun sakadi ka ujang. Dinten ieu pisan mana Neng Dea teh ngandunkeun tadi bada subuh jang. Kitu ceuk Mang Kori ngahaja dina nepikeun bejana teu nyebutkeun titah ku Neng Dea sabab di dinya aya Neng Mita. Ceuk pikirna sok bisi jadi malah teu hate. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah maotna di mana kitu mang? Tanya Raden Samar semu kaget. Di rumah sakit eta jang. Mohon tadi reng sesubuh upami dirawat nama tos aya tilu dinten eta teh di rumah sakitna. Nuhun mang. Abdi tos diwartosan. Abdi ayeuna bade teras ka ditu we. Ari mamang bade sarang jeung abdi kana mobil ka rumah sakit mang. Moal jang, da mamang mah nyenak motor ieu teh. Mangga atuh nya jang, mamang ti payun. Hapunten we ieu sakali deui mamang tos ngaganggu kana kasalsean ujang. Ceuk Mang Hasan bari tuluy amitan. Laju manehna indit ti heula ngabiur dina motorna. Sedangkeun Raden Samar laju ngareret ka Neng Mita anu kaciri geus beda semuna. Neng, ayo urang ngalayad heula sakadak. Hawatos ka si Dea bilih teu aya nu ngabeberah. Kitu ceuk Raden Samar leuleuy. Kang, nah tukang cendol terangeun ka dieu. Nah sahana si Dea kitu teh Kang. Walau Neng Mita nembalana kalah ngabalegod kanu sejen. Duka atuh Neng, akang oge teu terang. Eta mah kaleresan we meureun pedah kapungkur akang naroskeun tukang buah kadinya. Jigana sote si Mang bunten, jigana sote si Mangna ngobrol deui jeung si Dea. Beureun jadi terangeun ka bumi urang. Hayu urang ka ditu heula sakadap urang ngalayan. Kapaksa Raden Samar ngabohong sabab moal pihadeun mun nyarita saujratna mah. Najan hoream-hoream Neng Mita daek teu daek kudu nurut ka salakina milu ngalayad ka imahna Neng Dea. Sabab komo mun teu dibarengan mah bisi salakina ngadon sosonoan jeung Neng Dea. Kitu nu aya pikiran Neng Mita. Gancangna carita poe eta Raden Samar nepi ka punten. Gancangna carita harita Raden Samar jeung Neng Mita ngabiur nuju ka lembur Neng Dea. Teu kacaturkeun kumaha di jalana. Harita Raden Samar jeung Neng Mita geus nepi ka padumukan Neng Dea. Tapi hanjaka danget eta mah salah alamat. Sabab kapan Neng Dea na oge geus pindah ka ruko di pasar. Sedangkan Mang Hasan pohoeun teu ngabejaan. Atuh kapaksa
Raden Samar tuluy miang deui sanggeus dituduhan ku tatangga Neng Dea baheula yen Neng Dea geus pindah ka rukona di pasar. Tabu salapan beurang Raden Samar jeung Neng Mita karek nepi kanu dituju. Kasampak teh harita Neng Dea keur diuk sorangan di tokona. Paromana kaciri alum, panona carindul keneh sesacerik tadi isu. Nalika Raden Samar datang, seutik kedena hate Neng Dea ngarasa kahibur. Sok sanajan datangna jeung Neng Mita. Rasa sonona rada kaubaran najan ukur patepung bungkul. Dea, hampura akangnya karek bisa nepungan. Jaba nyasar tadi teh ari sugan dinu bareto keneh tempate. Ari emak tos dikorebkeun ya. Ceuk Raden Samar. Najan pikeun dirina mah teu kaget dumeh ayeuna Neng Dea geus kabeli ruko. Oh, hapunten Kang. Bu Mita, hapunten abdi. Abdi hilap ngawartosan. Atos tadi teh dikurebkeun tabuh tujuhan. Mangga atuh kalelebet heula, Kang. Bu. Walau Neng Dea dareh deh ari nyambut tamu nama najan keur sedih. Satuluina Raden Samar jeung Neng Mita unggah laju naraek ka luhur ka lantai 2 nu aya di eta ruko anu dipake imah ku Neng Dea. Sanggeus aya di ruang tamu, Neng Dea nitah diuk ka tamuna. Sedengkeun manehna mah nyokot heula susuguh ka dapur. Teu lila Neng Dea geus ngurunjung deui bari mawa 3 gelas cai herang jeung sapiring buah anggur. Katut buah cereme dina ranggeuyanna keneh disodorkeun dina baki luhureun meja. Mangga atuh dilaleueut. Kang, Bu, mangga diraosan buah cermena. Cek Neng Dea bari tuluy gek diuk pareup-hareup jeung Raden Samar nu diuk pararendeng jeung Neng Mita. Sapada harita dina hate Neng Dea ngagarentes. Iraha atuh Kang, abdi tiasa ngarendeng kitu jeung akang. Wioslah sanajan dibarengkeun jeung Bu Mita oge. Kitu gerentesna hate Neng Dea anu banget bogoh ka Raden Samar. Manehna jadi sok poekeun kana titincakeunna sorangan. Sanajan aya batu gede di hareupeunna. Manehna teu paduli. Karasana engke lamun geus ditajong bari ti juralit di dinya pikiranna karek sadar. Nya nuhun katampi pisan Neng. Ke Ari Dea tos lami ieu teh linggih di dieu. Aya panginten kana 5 sasihan makang. Ti harita we ti santosna di. Neng Dea ngarandag heula nyaritana. Sabab ampir kacaletot rek nyebutkeun ti saprak di pasrahan cek ku Raden Samar anu dititipkeun ka Mang Hasan. Untungna ku manehna gancang dibalegodkeun. Mohon ti santosna dikintun ku pun uwa nu damel di Arab teh ya Kang. Kitu pok-pokana Neng Dea. Nya syukur atuh ari aya milik mah. Alhamdulillah akang milu bunga. Ari Dea geus boga tempat pikeun ngiuhan anu pantes mah. Walon Raden Samar napasna kaciri ngarenghap lega. Jiga nu miceun karuas anu samemehna ngugugudag. Satuluina mah sanggeus ngobrol heula sakedeung. Raden Samar jeung Neng Mita tuluy aramitan kulantaran waktu beuki maju ka beurang. Samemeh balik Raden Samar ngabeberah heula hate Neng Dea supaya ngarasa regreg jeung teu loba teuing lamunan. Sabab pikeun Raden Samar Neng Dea geus dianggap dulur nya dulurna sorangan. Tapi karek oge Raden Samar amitan atuh teu kanyahoan ti saanggalna. Ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial.
Keun atunya ieu dongeng deh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah anjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.